Beak KB ubah amat ubah UUG KB beak di sawah maafin ge beak sawah salega-legana ya Allah mamah bapak tinggal itu parena eueuh di paling batur. Mama sabar mama ya Allah. Padi habis nah dicuri. Berarti kan can di karungan. Da can. Berarti sapeupeuting di karungan heula kumanehna etana. Di kedukan. Karung panggul we. Si ontohod teh. Biasana nu maling kitu mah biasana cenah maling deket. Leungit ceurik atuh si Ece. Langkung ti nangis teh tuang we sabaraha dinten mah. Oh, leungit pare. Kitu teh abdi ge dikali rawat di ieu ka rumah sakit berobat abdi ge. Saking ku bingung. Saking ku bingung. Oh. Obat tapi ka dokter dirawat. Nyeri hate. Hutang sabaraha? 5 juta. Ayeuna bingung ya bapak tanya. Arti mananya? Tah bayar 5 juta. Ya bapak ya di rumah soleh bagir. Semangat tetap tatani ya sanajan tukang tani ripuh ya. Alhamdulillah sanajan tukang tani ripuh semangat da tani malin ngalabati ngalah berkah. Amin 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 apa mama mohon tah ieu jangan unga-ingu hayam doma tah. Hah? Ya Allah. Tah. Tah. Bayarkeun hutang. Nu penting bapak hutang geus lunas, bekal nyawa geus boga, barang ingun rek meuli domba jeung meuli hayam geus boga, sing sehat. Ya.